Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nosta Abirani ti 10 IPAS 2. Bade macakeun sajak nu judulna Tanah Sunda karya Arif Rosidi jeung Bulan Masih Nu Baheula karya Rijal Sabda. Tanah Sunda hejo pagunungan, paul lautan hejo paul langit na hate kuring masing di mana kuring nangtung masing kamana kuring lempang tanah tembok tempak ku betah angin nyiot nyuman tarang masing di mana anjeun munjung masing iraha anjeun cumeluk kuring mumungpang kuring rek datang neulkeun tarang neulkeun jantung kuring nungtung tetepan kuring nungtung tetepan nungtung bedil ngincer dada kuring geus nyaksian getih ngabayah getih maranehna nu mika cinta anjeun kuring geus nyaksian panon corelaong tangah jasad nu ruksak ngalungsar na dada anjeun hejo pagunungan paul lautan taya kamasaran ngan katugeuna katentraman ngan ancaman bulan masih nu baheula karasa ayeuna mah yan lalampah teh geus natrat hajeueung di pengkolan bulan bengras keneh nyaangan lengkah gejed urang nu ngandelkeun gandeung basajan yan bulan masih nu baheula najan cahayana dicengklak katunaan wirahmana angger marengan cengeng urang estu